Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Rancage, abdi ti ekstrakurikuler Paraguna bade tampil di acara pameran batik di Graha Siliwangi. Ayeuna teh aya naon wae Acara nate janten di Graha Siliwangi aya pameran batik gitu. Ai pami tempatnya di mana? Tempat nate di Graha Siliwangi. Oh. Yuk kurang aja karena rencangan. Apa Eko? Di dia terus aya Kancana Yagana. Halo. Ayeuna teh bade ka mana ieu teh? Ka mana ayeuna teh? Bade nabe. Nabe di mana? Graha Siliwangi. Pada tampil naon wae di ditu teh? Parawita, seni tari. Oh, banyak. Sakitu we ti ekstrakurikuler Paraguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin kita terus ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Rancage. Dinten ayeuna simkuring aya di gedung Graha Siliwangi. Tuh tiasa ditinggal seueur batik. Upami di dieu teh simkuring bade tampil di acara festival batik. Tah simkuring teh nyalira aya oge rencana simkuring. Upami simkuring bade tampil ngadongeng. Aya oge nu sajena aya nu tari merak, nu Paraguna, nu mata sajak, seueur pokona mah. Ieu aya tempat penontonna. Insya Allah si penontonna teh aya ti Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Wakil Wali Kota Bandung, sareng Gubernur Jawa Barat. Tiasa ditinggal oge palitu tos aya alat-alat musikna. Hayu urang tinggal. Ieu panggungna iya alat musik nu tos siapna. Ya aya opal, aya opal. Kumaha tos siapa? Alhamdulillah atas Gugup teh? tidak. Persiapannya sampai sini udah siap. Udah maksimal. Sih maksimal. Semoga lancar. Amin. Tos aya naon wae teh alat musiknya? Banyak seueur. Dimulai di Dia rincik. terus Itu bonang, kentrung, itu goong, itu jenglong, kendang, saron hiji sareng dua. tah sobat simkuring. Ayeuna antosan weh nya. Semoga alurang sadaya tiasa tampil ku cara maksimal. Hatur nuhun. Nuju nararaon ieu teh. Biasa we euceul abdi teh ningalian batik. Ningalian batik bade meser, bade tos aya pilihan. Ningali mun nembe ningali we ngumpul. Sapa heula Sobat Rancage. Nah, kumaha ieu teh urang nuju di mananya Bu Tiasnya geuningan aya batik, aya seueur stand. Mun leres ayeuna teh urang aya di pameran batik di Graha Manggala Siliwangi. Mohon nuju pameran batik. Ieu tepangkeun heula ieu teh Mamahna Aura. Mamahna Aura abdi teh kaleresan abdi oge tilas alumni Yas angkatan tahun 88 panginten. Kaleresan murang kali sadayana ku abdi dilebetkeun ka SMP Yas, dugikeun ka SMA Yas. Mohon diraka-rakana abdi gaduh putra teh 4 sadayana di Yas. Dia sadayan janten sa alma mater abdi ge SMP ya. Oh, putra mama sadayana ieu teh SMP ya 4 generasi. 4 generasi. Angkatan sabaranya abi 2008. 2012. 88. Berapa? Tahun berarti ke lulusna 2027. Tuh janten Sobat Rancage ieu teh sadayana alumni SMPAS. Nah, ari di SMPAS mah memang sih sakolana sakola umum tapi budaya Sundana
Saya pisan ya janten ibu ge kapungkur nembang ibu ya. Alhamdulillah Kak Angge pisan kapungkur teh waktu kepala sekolah nate Pak Hidayat Suryalaga. Ayeuna kamurang kalina aura kelas 7H. Janten aura teh tiasa nari ongko, tiasa tembang ongko. Janten alhamdulillahnya di SMP mah geuning. Ayeuna ge kapeto bade nembang sareng ngawih. Nya aura teh 2 lagu insyaallah. Mudah-mudahan aura oge ayana di sekolah dias teh mudah-mudahan tiasa ngembangkeun deui seni salajengna kangge penerus kaluaran ti SMP Tias Yayasan Atikan Sunda. Kedah ngamumule teh ya mohon. Pisan kedah ngamumule teh saneskan saukur di PL-nya ya, tapi kedah di praktekna. Reus pisannya di SMPS mah. Janten aya ge sobat Rancage SMPS teh dipercanten kanggo tampil di acara pembukaan pameran batik gitunya. Pameran batik terus aya sababaraha urang tamu VIP-na alhamdulillah. Alhamdulillah pisan panginten ka Anggenya urang teh mohon. Ya rupi-rupinya bukinannya eta aya ti ekstrakurikuler karawitan, seni tari, aya oge seni sora alhamdulillah. Seni-senina dina bidang seni-senina kaanggo entos wah jam terbangna sok atuh arulem SMP teh barudak. Mohon aya ngadongeng, aya maca sajak, aya sada. Aya angklung, aya rampak sekar. Janten sobat Rancage nu nonton kitunya bilih aya acara-acara. Hayu ngulam ka SMPS tiasa pisannya urang mah lengkap pokona. Gitu nonton terusnya YouTube SMPS. Sobat Rancage, SIM Kuring ayeuna tos sareng ketua ekstrakurikuler Paraguna. Mangga wanohkeun. Tebangkeun SIM Kuring Rehan ketua di ekstrakurikuler Paraguna anu dibimbingna ku Bapak Dimas Febriana atanapi didu preman pensiun. Tah, Rehan kumaha ayeuna tos siap barudak? Oh, tos siap atuh. Malahan makan kamari tos latihan, tos gladi bersih. Ayeuna kantor main sakedap deui bade main. Tah, sobat Rancage, sakitu wae ti SIM Kuring sareng Rehan antosan wae di channel SMP Yas. Hatur nuhun. Assalamualaikum Ibu. Sampurasun. Kumaha damang? Barokallah. Alhamdulillah. Jadi sobat Rancage teh Ibu ieu teh IO di acara pameran batik ayeuna SMPS ayeuna teh bade tampil saurna nya Bu nya janten pembukaan. Mohon di opening kumaha wae Ibu ieu teh acarana? Acarana teh berlangsung sekitar dari tanggal 16 sampai bahasa Indonesia tapi biasanya kaping 16 dugi ka kaping 20 di antawisna banyak lah ya talent-talent dari seluruh budayawan, kemudian juga dari sanggar-sanggar yang akan mengisi acara karena kita ada lomba-lomba juga. Selain tarian tradisional juga ada modern dan juga gitu. Nah, untuk SMPS nyaliranya Bu pada tampil naon kan soal kamari teh Ibu teh ngomongin bukinan pembukaan kumaha eta teh. Mohon khusus untuk SMP ya, karena alhamdulillah kebetulan anak saya juga ada di situ. Saya juga kebetulan bagian dari sekolah ya, gitu. Alhamdulillah kemarin tuh hanya ingin mengisi aja sebetulnya untuk perform, tapi ternyata dari pihak Sinergi dari Om Hendy ya, owner dari Sinergi Promosindo ini udah dari SMAS untuk opening dan menyambut tamu VIP gitu. Alhamdulillah ya janten SMPS mah spesial ya Bu ya. Kita menyambut tamu VIP ta. Kinten-kinten Ibu tamuna aya saha wae tamu VIP. Tamu VIP. Mohon sing di-spill. Harusnya ada Pak Wagub ya.
ada Pak Gubernur juga, harusnya ada Kang Deddy Mulyadi, sebenarnya itu harapannya. Tetapi kita tunggu hadirnya apa diwakilkan atau seperti apa. Tapi yang jelas dari dinas itu ada kurang lebih 8 orang tamu VIP kita hari ini. Nah, pami dinten ayeuna Bu SMP ya kan aya tari, aya gamelan, taras teh aya ngadongeng, aya maca sajak, aya pupuh ya. Dinten lumayan lengkapnya teh SMP ya. Keren banget. Pokoknya hari ini full akhirnya Yes yang perform di hari pertama itu spesial banget. Hatur nuhun pisan Ibu tos diuleum ke SMP ya. Insya Allah mudah-mudahan ayeuna barangkali acarana lancar, tampil yang terbaik ya Ibu. Bagus dan membawa nama besar SMP ya Sriwijaya. Ya, hatur nuhun Ibu tos ngobrol-ngobrol kayak orang lajeng deui. Ya, dadah sobat Rancage. Diri ngati diri ku pangarti luhung ilmu nyunda budayana SMP Yayasan Artikan Sunda ngatik diri nu mandiri SMP Yayasan Artikan Sunda teger panggeruan tercangker Artikan Sunda Artikan Sunda ngerti Artikan Sunda pasti Artikan Sunda diri nikah heman kesesama ajen diri naki Sunda jadi ciri nu utama nanjer pager hirup sauyunan SMP Yayasan Artikan Sunda ciri budi nu sajati SMP Yayasan Artikan Sunda nisik diri nu walagi Artikan Sunda Artikan Sunda ngerti Artikan Sunda pasti Artikan Sunda diri diri ngati diri ku pangarti luhung ilmu nyunda budayana SMP Yayasan Artikan Sunda ngati diri nu mandiri SMP Yayasan Artikan Sunda teger panggeruan tercangker Artikan Sunda Artikan Sunda ngerti Artikan Sunda pasti Artikan Sunda diri